Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-40. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Malah nawan Kang Kamin moal jungjunan ka ditu kenyatilah mah dijaga ku akang di dieu. Nyi Epon teu loba pikir da puguh jeung saenyana karasana teh kareunang nu mataksub bae asup ka kamar bogana batur sarta ngalaan bajuna nu rapat kana awakna lantaran bajuna baseuh pantes rek hese dilaan atuh mani ukai-ukai ngalaan baju teh hese pisan. Sangkaanana si Kamin Nyi Epon teu dipake anu mata korejat cengkat terus sup ka jero kamar ngalengkahna teh ngageblik tepi kapalupuh ngelob atuh Nyi Epon reuaseun gancang manehna kaluar bari nubruk kanu asup sirikna teu dijengkangkeun atuh Jang Kamin olohok teu nyangka Nyi Epon bijil. Rek naon ka jero kamar Kang Kamin? Nyi Epon bari inghak-inghakan ceurik. Rek disalin, jawab Jang Kamin gugup. Nah make asup ka kamar kuring, lain rek ka kamar itu tadi mah. Nyi Epon bari merong bakat ku ambak. Kasalahan Nyi Epon, hampura bae atuhnya. Jang Kamin bari ragamang rek nyekelan ka Nyi Epon. Nyi Epon undur-unduran sieun pisan katewak bari nyekelan anakna, barang rek lumpat keluar. Jang Kamin dihalangan ngajega di lawang panto atuh Nyi Epon teh nafsu ambakna kaliwat saking tapi ngan sakur ambak da teu bisa naon-naon tungtungna hing bae ceurik. Keur jongjon Nyi Epon nginghak bari nyekelan anakna sarta neuteup ka Kang Kamin nu mureleng arek ngokos hayangeun garagap nyekel henteu kanyahoan deui jebrod teh aya nu neunggul sampoyong Jang Kamin rubuh tina irung pijil getih lantaran sirahna benang ditinggang kuruyung kawung. Aduh, tobat! Cek Jang Kamin adu glajar di tengah imah. Ningali Jang Kamin kitu Nyi Epon rewaseun pisan ret ngareret kanu neunggel sing horeng teh dua jalma bedegul budi amprotan sarta eta jalma ngambak kawas anu acan puas. Sup deui ka jero imah habak bujurna Jang Kamin harita keneh disepak bari jeung nyarita kieu. Udang sia, geus kumaha wani ngahina ka awewe dulur aing ha? Saha ieu ye? Cek eta jalma bari nunjuk kana dadana. Aduh, ampun, tobat ieu. Aduh, nyeri. Cek Jang Kamin adu glajar kokosodan bari nyekelan sirahna. Nyi Epon mani muringis jeung nyengir bakat kuatir ninggal Kang Kamin kitu teh. Manehna heraneun pisan, asa ku henteu pupuguh Jang Kamin make diteunggel sedeng teu aya dosa da puguh ka karap panggih jeung jelema kitu udeg atuh pok Nyi Epon nanya siga nu maksakeun maneh. Naha Kang Kamin diteunggel naon dosa manehna? Nyi Epon rundag-randag nyaritana teh. Tuh mandala kitu tah jelema nu kumaki ngampihan awewe nu can dikawin teh. Jelema nu ieu aing gagah. Jelema nu ieu aing kasep. Kolot awewe teu dihargaan karasa sia nya ieu aing dulurna ieu ayo hudang sia
hayang ditingdang deui tahulu teh ha, ceuk nu ngajingjing ruyung bari kakerot. Salah panginten Bapak, ieu mah nembe jol ka diana oge nuju nungguan abdi. Nasaha anu dipilari ku Bapak teh? Hah? Lain urang dieu manehna teh? Sanes Bapak anu kagungan bumi mah nuju angkat sareng rencang-rencang abdi margipun anak diteleum di bagendit. Jadi lain nu bogana ieu mah? Sanes nyumab Nyi Epon pondok pisan. Aduh, kasalahan ieu aing teh. Ceuk nu neunggel bari leos ngabeng-beos kawas nu sieun dibalas lantaran dia ngadenge loba keneh batur-batur ayeuna keur ka bagendit. Nyi Epon nalang sapisan ningal kakang Kamin ripuh teh manehna teu puguh cabak sama rampa sama rasa pikir malaweung kareung eukeur mah di imah batur katurug-turug ti peuting sarta taya nu maturan sajabati nu keur ripuh humarurung nyeri sirah. Atun teu matak heran cipanonna Nyi Epon teh ngaberbay mapai pipi bari nanangkep anakna manehna teh nginghak ceurik. Ras pikiranana ingat ka anu neangan budak buah-buah maranehna keur kumaha ari rek indit ti dinya karunya kanu keur nyuuh gulang-guling ngan sorangan. Aduh Nyi Epon, aduh cing pangneangkeun si rohod Nyi Epon. Aduh tobat yeung nyeri hulu, aduh. Jang Kamin humarurung bari nyeklan sirah teh manehna noro weco teu puguh. Teterang jalana Kang Kamin, keun engke oge Kang Sirod mah datang panginten. Jawab Nyi Epon bari nginghak aya karunya aya ngewa ka Kamin teh. Nyi Epon, tolong Nyai. Cih, aduh, tolongan Nyai. Cing ieu pangmencetankeun sirah Nyai. Aduh, teu kuat akang teh Nyai. Tobat ieu. Jang Kamin bari segruk cerik ngading diwet cara awewe. Cag urang tunda heula lalakon Kamin. Ari anu diarupa harita Sirod narakit nyeklan obor nu hurung. Seuneuna teh ngabebela dipakenya angan situ. Anu saenyana caang lantaran cahya bulan atra teu aya hahalang atau dina jero cai kalangkang bulan katingal mata kuaas mata kelar. Terus ras inget ka Nyi Epon. Anu ngambudina rakit pribumina anu nganter da manehna paham pisan henteu kaku henteu susah sabab manehna teu asing. Da puguh geus manukna tuman mindeng ngalalauk mapai-mapai eta situ boh di tengah boh di sisi. Nu matak siga geus apal sanajan ti peuting oge beroroah di damaran jeung cahya bulan ngempray. Sanajan keur poek oge manehna mah moal kaku. Tapi sakitu lila teh neanganana Jang Kamran ngan tetep henteu kapanggih atuh pribumi heraneun sarta siga nu capeun atuh pok manehna ngomong siga nu dumareda lantaran ngarasa capek. Di paloba mana kira-kira naragragna eta budak teh? Lebah dieu pisan jawab Sirod pondok. Tah lantaran teu kapanggih bae ayeuna mah kieu bae atuh nya. Urang ayeuna leureuh heula isukan isuk-isuk terus konteangan deui ku anjeun. Jeung loba jelema geura isukan mah. Nah ari ayeuna kumaha? Jawab si kewen mang nembalankeun ka Sirod. Moal kapanggih nurutkeun kuring mah. Sabab aya nu ngampihan meureun. Geura isukan mah bisa kapanggih. Bari sakalian minta tulung kanu bisa. Ceuk pribumi bari ngatur galahna rek balik deui. Kumaha tak kitu Jang Sirod? Si kewen bari netep ka Sirod anu ngalange siga jauh paninengan. Urang mata tamu Kang Kewen. Jadi selawasna tamu mah ulah nyempad ka pribumi. Urang kudu ngahargaan ka anjeunna. Urang kudu ngahormat ka anjeunna. Ceuk anjeunna isuk nya isukan bae ka dieu deui. Sebab urang dieu leuwih nyaho meureun. Jawab Sirod bari ngahulang. Lamun nya aya nu ngampihan mah lain ujang oge sok tiasa nyusul. Si kewen siga nu heran. Nah sok rajin maluruh anu karitu aranjeun teh. Ceuk pribumi ngaranjug. Abdi mah teu tiasa kulan, tapi ieu pun Sirod mah duka teuing. Dari biasana mah sok tiasaeun, jawab si kewen bari kareung. Sok atuh, geura penta kanu nyumputkeun Jang, ari tiasa mah akang mah hayang nyaksian bae. Mangga ari dipiwarang mah kulan, nemung abdi aya pamundut sakedik. Dupi salira akang saha jenengan teh, ceuk Sirod hayang nyaho. Nah make nanya ngaran akang sagala. Jeung naha lain teh tadi nanya ngaran teh. Rek disebakeun kitu kanu ngagogo di dieu. Ceuk pribumi nyerang ditanya ngaran mah. Yes, sanes kitu. Urang dieu tangtos henteu terangeun.
ka abdi mah Kang, tapi ka akang matang tos terangan jantan engke dina waktuna abdi ngahormat ka akang anu tangtu itu oge mandang ka akang sanes untung kanggo abdi serta bagja kanggo akang upami kitu jawab si Rod bari netep. Oh benarnya ngarti aya nama serta akang ngarasa sugema penting ieu dipanggihkeun jeung anjeun si Rod kulantaran kitu akang rek nembrakeun ngaran akang sorangan anu di dieu geus moyan budak ngora tukang menta lamun teu dibere maksa jadi beken di ngaranan ku sarerea teh si Kebol anu sok ngulayaban barang penta cara ke Kebol di mana bae ayana. Nuhun atuh Kang Kebol, nambung abdi masih heran aya tanyakeun sakedik deui mergi karawasna teh acan tetela nanyakeun naon si Rod cuk si Kebol bari netep. Kang Kebol teh tukang penta tukang maksa nah hantu tuami upami disebut tukang babadog rarampok tukang maksa muka sinjang cek si Kewen ngilu nyarita bari ret ngareret ka jang si Rod pok neruskeun omonganana lain kitu maksud jang si Rod teh nya jang is salah atuh nanya ka abdi mah Kang Kewen jawab jang si Rod teh daek nerangkeun nya Kewen pagawean kuring teh kitu nya babadog nya rarampok hayang ka awewe dipaksa bae ngaran teu tanggung jawab ngurusna malah ngadenge tadi sememeh datang ka imah kuring aya nu tulung-tulungan cek si Kebol bari netep ka si Kewen nya ngadenge siga sora awewe tulung-tulungan kunaon eta teh da siga di imah Kang Kebol kadenge nama tah eta teh kabogoh kuring ngan kolotna nitah kawin kuring embong ari kuring teu meunang datang ka ditu ku kolotna teh sabab kenaon cenah ongkoh bogoh tapi ditarikan kawin embong atuh kapaksa bae cicing di imah kuring teh serta lamun kaparengan kabogoh kuring datang ka imah ku kuring sok direka perdaya cek dalang teh mah supaya manehna teu bisa balik nu akhirna mondok jeung kuring ngadenge kabogoh kuring mondok di kuring nya moal salah deui bapana ngambek serta datang ka imah tapi kuring tenang da awewe nu nyamperkeun cek kuring teh piraku nu rek ngilu ngarerep kudu ditolak cenah rek dibawa deui jeung dasare enggeus rek ngambak hayang gelut sok da moal mundur anu akhirna kabogoh kuring teh digusur ku bapana bari haban ditenggolan nu matak tulung-tulungan kawas hayang ditulungan ku kuring sajeroning kitu bapana ngancam ka kuring yen rek ngadatangkeun 2 jago pikeun ngabinasa ka kuring cek kuring teh sabodo teuing sanajan rek ngadatangkeun jurig jarian oge ari pek nu datang teh lain 2 jago geuning tapi 5 jelema nu menta tulung nya eta araranjeun tah kitu laku lampah kuring teh cek si Kebol teu elem-elem nyaritakeun lelakonna teh nah aya boga kabogoh ditenggelan ku bapana teu ditulungan Kebol teu perlu ditulungan da ditenggelan ku bapana keur kuring mah seuri bae nu aya sabab anakna salah nyamperkeun ka kuring jeung bapana salah deui nenggelan anakna ari anu bener nama kuring lantaran hasil cek si Kebol mani rebeh irungna teh salah palabamana anak bapana teh si Kewen ngahulang salah ngawarana anak ari cek pamikir kuring mah kudu keras teh samemehna kajadian ari geus kajadian dikerasan mah jadi ruksak lahir batinna eta awewe jeung ruksak pikiran kolot deui sabab geus kawiwirangan jadi nu mana atuh nu benerna nu bener mah kudu maksa ka kuring daek kawin jeung eta awewe daek Kang Kebol kawin jeung eta awewe cuk si Kewen penasaran ah embung da geus sare babarengan sanajan kawin oge sok sieun cara ku kuring bae daek dibabawa teu bener ku lalaki sejen nu matak di dinya tah harkat awewe teh ragragna ari pikeun kuring mah jeung tibatan kudu daek ngawin ka eta awewe kajian teuing ngawin nyi epon bae anu bio datang ka imah mangkaranda nya moal salah deui bagja pisan meunangkeun eta mah cek si Kebol bari seuri teh ret ngareret ka jang si Rod nu gawena keur ngahulang lapor atuh hayang ka nyi epon mah kudu gelut heula jeung kuring kumaha naksir lamun diadu jeung kuring urang coba-coba bae ari hayang gelut mah asal tarohana bae nyi epon cek si Kebol teu aya kasieun sigana teh kumaha ta jang si Rod kalah kitu geuning Pak Kebol teh
tambah musuh meureun urang tehnya. Is teu meunang memusuhan urang mah, malah kudu silih salametkeun, silih tungtun kana jalan anu bener. Naon untungna memusuhan? Jawab si Rod bari ngareret ka si Kewen anu siga hariwangeun. Naon anu dipelekeun ku anjeun si Rod? Si Kebul bari netep. Kuring perlu ku budak anu tilelep, boh paehna boh hirupna. Jawab si Rod bari ulang netep kana cai anu ngajublag. Sok atuh penta kanu ngagogo di dieu jang si Rod. Ari mampuh mah. Si Kebul ngadojak ka si Rod anu kumanehna mah geus kaharti si Rod teh lain jelema jore-jore lantaran salawasna ngarendahkeun diri bae. Beda pisan jeung si Kewen nu matak manehna mah teu sieunun ari ku si Kewen mah, tapi ku si Rod rada naragatag. Mangga Kang Kebul, urang cobi-cobi nya. Mung nadapi doana ti akang bae. Jawab si Rod bari gap manehna nangkep harigu sarta meuremkeun panonna kawas aya nu disusul. Teu lila bray manehna beuntak bari terus nyarita kieu. Pajukeun rakitna Kang Kebul, tuh ka ditu ceuk si Rod bari nunjuk. Soloyong rakit teh maju ngajugjug ka hiji tempat anu ditunjuk ku si Rod. Ari tepi henteu salah, budak teh kapanggih ngambang atuh gancang kujang si Rod harita keneh dipangku, sok ditunda luhur rakit. Bari terus didoaan, duka teuing doa naon. Wangsul bae ayeuna mah Kang Kebul, ceuk si Rod bari netep ka si Kebul. Soloyong rakit teh maju ngajugjug ka sisi bagendit. Ari geus tepi ka sisi terus sadarea hanjat mayit jang kamran dipangku anu mangkuna jang si Rod. Terus maranehna leumpang ngajugjug imah si Kebul. Leumpangna ngagidig gancang kawas hayang geura tepi. Hayam reang kongkorongok da puguh waktu janari. Langit lenglang mani caang cahya bulan geus pias kawas anu kurang getih lamun di jalma teh mah lantaran sakedeung deui peuting ka selang ku beurang. Atuh bulan siga alum nalangsa bakal papisah bentang-bentang ting karicep siga nu cerik bae ci panon nyak celakan herang. Kongkorongokna hayam teh ngelewung lir culak celuk ngageroan anu mulih matak nalangsa jeung waas. Iraha rek panggih deui atuh anu laleumpang teh teu aya anu nyarita sajeroning ngagaridig manehna baralem bae. Barang datang ka imahna kasampak nyepon nginghak cerik kadenge kaluar atuh sarerea reuwas sabab sajaba nu cerik aya sora gurang gerung atuh gancang sarerea arunggah heula ka tepas samemeh manehna unggah nyelang ngumbah suku heula malah masukuna si Rod dikumbahna ku si Kewen lantaran dua leungeunna dipake mamayang mayit. Sanggeus sukuna beresih sup sarerea arasup anu pangheulana si Rod sarta mamangku jang kamran sok kujang si Rod ditunda dijepatkeun di tengah imah sarta ret ningali Nyi Epon anu harita molotot henteu lemek henteu nyarek atuh pok jang si Rod ngomong sorana teh dumareuda. Nyai, tah ieu jang kamran teh geus jadi layon. Ceuk jang si Rod bari nunjuk ka jang kamran nu ngacepat kasorot ku cahya cempor nu ampir kakali cesan. Ningali anak kitu teh gabrug Nyi Epon ngarontok terus cerik ngabangingik nyambat-nyambat ka anakna anu geus nangkarak baud. Nyi Epon ngarasa perih kaduhung indit ti imah nyana-nyana pikieun meureun moal luas leos sasambatna Nyi Epon teh mata ketira anu nguping. Dedeuh teuing anak king, anak emah anu kasep, kunaon hidup kunaon, make jeung maot sagala. Nahabat pundungan teuing pedah eueuh anu ngaku. Lantaran pangawak cacat, leungeun buntung, teramoan, matak sedih nu ningali tina bakat mingku watir. Tah komo pikeun indungna, tangtu leuwih-leuwih sedih. Najan hidup tanpa daksa, mak mah da nyaah bae meureun bubuhan ka anak. Nyawa hidup karasana teu beda ti nyawa mak. Mun aya nu moyok hidup, nu nyeri perihna mak. Anak king, dedeuh teuing ludeung ngantunkeun ka mak. Katambah-tambah asalna pangna hidup tepi ka kieu eta gara-gara mak geus nurut ka Bah Jamil. Teung teuingeun nu pinter, lain nulung kanu butuh, lain nalang kanu susah. Rek ngalelepkeun batur teh rapihna ka bina-bina. Ku jalan nu lemes pisan tepi ka henteu katara. Padahal mun rek binasa leuwih hade keur di lembur ulah sina jauh heula dilelepkeun dina situ. Katurug-turug ti peuting
sarta teu aya jelema anu masihan pituduh kana jalan nu salamet. Ayeuna geus karasa ku emak kaharti pisan kahidap loba nu ngewa ari ka emak nyaraah istuning kumatak heran. Anak king dedeh teuing ieu tinggal emak hidap tangtu gering ngajang jawing awak kuru tinggal kulit anu rapat kana tulang lantaran mikiran hidap. Kang Sirod dikumahakeun budak teh Kang, hayo hirupan deui. Ampun Gusti, teu kiat abdi teh Gusti, ceuk Nyi Epon bari ngagulang gaper mayit anakna anu teu aya napasan. Sararea teu narembalnya kitu deui Jang Sirod harita mah balembai lantaran manehna ngarti Nyi Epon eukeur sungkawa sanajan dinasehatan tetep moal kahartieun kajaba lamun geus lilir yen diri teh boga batur kakara bisaeun sadar tumamprak kanu kawasa kitu ceuk pikiran Sirod. Nyai geus tong ceurik balilihan nah aya ceehan teuing ceuk si Kebul ngamimitian nyarita dawatirin deui sabab manehna ningalikeun tingkah polahna Nyi Epon teh bet beda ti awewe anu sejen. Ieu mah lamun ceurik matak watir mun keur ngahulang matak katurelengan nu matak manehna nyarita kitu sugan jeung sugan bae Nyi Epon sadar serta nurut ka manehna sabab lamun geus wawuh mah bisa wawuh saterusna. Kang Kebul upami Akang Ridho mah cing abdi nyuhunkeun samak kanggo tilamna sareng sinjang kanggo rurubna ceuk Jang Sirod ngamimitian nyarita deui. Aya Jang Sirod sabab Akang geus biasa sok ngayakeun samping kebat malah aralus deui nyaeta paragi ngabibita anu geulis ayeuna rek dipake rurub mangga teh teuing ceuk si Kebul bari terus nyokot samping kebat sok dibikeun ka Sirod. Ari Sirod terus ngalaanan pakaian Jang Kamran anu baraseuh terus diurutan di dinya kakara dirurub. Sajeroning karitu teh sarerea sepi jempling teu aya nu nyarita kabeh ngariung ngareluk kawastaya piomongeun nu kadenge teh Nyi Epon nu terus inghak-inghakan jeung sora Jang Kamin bae anu terus sumarurung lantaran sirahna ruksak ditenggel kuruyung kawung malah sakapeung mah sasar nyambat-nyambat ka Jang Sirod minta ditenggelan deui. Padahal nu neunggel tadi sanyana lain Sirod. Jang Sirod ngusap beungeutna bari terus ludak lirik ngareretan kanu ceurik geus kitu ret ka si Kebul anu harita keur sila tuurna ka ciri edeg malah palupuhna eundur kawas nu digebreg-gebreg geus kitu pok Sirod ngomong sorana teh laun pisan sarta meuni ngagalindang. Tah Nyi Epon urang nyaksi ayeuna anak urang teh geuning teu aya nyawaan jadi urang teh sing yakin sabab bakal ngalakonan saperti ieu budak. Yen dina hiji waktu mah urang oge bakal kieu. Tah nu matak ulah ceurik tapi urang masih ngarti yen nya anak urang teh jasmani jeung rohanina lain gagaduhan urang sabab lamun boga urang tangtu bae moal dibikeun bet beroraah paehna najan robah kulitna ge urang moal ridomikeun upamana keur ngora urang geulis liwat saking tapi mun geus nini-nini kagelisan jadi robih diganti ku kagorengan, pipi kemong, kulit pewot, susu nyeungseng serta neuhner jadi ngadak-ngadak bae lepet kawas dompet kosong. Jadi ayeuna keur urang omat kudu dihartikeun yen teu boga naon-naon ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal anging kagungan nu agung Gusti Allah nu kawasa atuh tangtu pikeun urang mun dipundut ku anjeunna iwal kudu pasrah soleh da teu daya teu upaya usik mali kersa Gusti. Ari ceuk emutan Akang bagja temen keur Jang Kamran da puguh can aya dosa ayeuna geus dipundut asa bagja tinemenan. Tah urang teh kudu atoh muji syukur kanu agung yen anak urang Jang Kamran geus dipundut ku anjeunna. Anggur enjing urang urus nurutkeun adat paranti dina urang ngurus mayit. Ti ayeuna ka hareup mah oma teuing Nyi Epon ku Nyai oge karaos sedihna nu jadi indung paturai sareng anakna. Jadi indung bapa Nyai geus tangtu taya bentenna. Nyaahna ka Nyai kitu lir ibarat Nyai bae mika nyaah ka Jang Kamran atuh ku urang teh buru geura malas mika nyaah ka indung sareng ka bapa. Meungpeung indung bapa urang ayeuna jumeneng keneh dipercaya ku nu agung kudu masih hirup keneh atuh ku urang teh punjung sabab mun nyembah ka Allah tapi nonggongan ka indung sareng tambelar ka bapa
eta teh kaliru pisan sabab pang urang gumelar sabab nati indung bapa. Lamun taya indung bapa meureun urang mau rumingkang nyaho ieu alam dunya anu sakieu gamblangna taya kakuranganana ku Gusti geus diatur keur kapentingan makhlukna. Hirup manusia telesot lir ayana eta angin nu jadi napasna urang, tapi hirupna lauk mah geuningan bet dina cai teu bisa hirup di darat. Tah kitu saupamana kawasana Gusti Allah. Tapi mun waktuna maot bet beroraah di cai dina tempat lalaukan geus tangtu maotna teh lantaran napas teu jalan. Tapi sanajan di darat tempatna ngasupkeun napas sareng ngaluarkeun napas, lamun maot geus jonghok siga dihalangan bae geuningan napas teh eureun. Tah keur urang ulah helok da puguh Gusti kawasa, malah nu gaduh kawasa pikeun anjeunna teu sulit mun arek nyabutan nyawa. Sabab cenah geus aya tukang nyabut nyawa teh, jadi kabeh geus diatur. Nu matak tong jadi heran sareng tong jadi lebar rek kitu rek kieu oge da urang kagunganana. Contona lamun dipikir loba nu paeh tilelep boh di situ boh di kali, tapi eta nu marawat kadang-kadang imahna teh anu jarawuh ti situ atawa jauh ti kali, tapi anu caricingna dina sisi eta situ bet geuning teu nanaon. Sok sanajan budak leutik tah eta hiji tanda yen geus aya nu ngaturna. Ibarat Kang Kamin oge cek urang mah bakal aman da puguh cicing di imah, tapi ayeuna buktina manehna teh humarurung sarta baju garetihan. Kawas aya kajadian ku urang encan ditaros da kabeng baat ningal nyai anu cerik ngabangingik. Tah kitu mungguh manusia disangka aman teu aman, disangka bahya teu bahya. Sabab ku kitu teh mah da puguh kagungan Allah urang teh teu kengeng embung sareng teu kengeng maksa upami aya kahayang, sabab tetela nu agung nu kagungan diri urang. Geus nyiepon geura repeh anggur ayeuna mah tunggu tepikeun ka dinten enjing. Jang kamran urang kaluat ayeuna mah urang mengkol mariksa nu hirup keneh nyaeta diri Kang Kamin. Sabab mun manehna maot urang mau bisa nanyakeun kunaon eta teh Kamin. Ceuk Jang Sirod nutup carita anak bari disalenggorkeun ka Jang Kamin. Aduh alah aduh embung maot kuring mah Jang Sirod, embung kop bae ti seret ieu mah Nyi Epon teh moal ganggu gugat deui Sirod. Aduh alah aduh cek Jang Kamin bari peureum nyaritana teh sarta nyeklan sirahna anu bareuh tapak ruyung. Jadi si laing teh ngaganggu Nyi Epon di kamar dewek dia teh ha. Cek si Kebul ngadareg deg bakat ku ambak. Nya aduh nya bener, jawab si Kamin teu pupuguh dedengean bet berarah bisa mikir ngarasakeun kanyeri oge teu kuat. Setan gaplok bojona Jang Kamin ditenggel ku si Kebul. Aduh alah hari bujur hari hulu halah aluh cek Jang Kamin bari cerik. Geus atuh ulah parasea apan ieu aya nu maot urang kudu ngahormat kanu nembean ngantunkeun alam lahir. Jap heula ulah raribut cek Jang Sirod leuleui pisan nyaritana teh atuh jap sararea teh jarempe sarta dariuk mendeko. Kacaturkeun sanggeus isukna di imah si Kebul cuci anu nyadiakeun padung boehna mah samping kebat sarta kabeh kabagean. Boh anu ngali taneuhna, boh anu nyieun padungna anu teu kabere gawe ngan ukur Jang Kamin bae anu gawena ngan diuk bari nyekelan sirahna. Nya kitu oge uyuhan teu karasa nyanyautan geus dijampe ku Jang Sirod. Sanggeus beres ngali taneuh jeung geus beres ngamandian terus ku Sirod mayit teh harita mah disalatkeun geus kitu terus dipangku sarta dibawa kaluar. Tapi kadi kaluat tempatna pipeureun imah da kahayangna si Kebul keukeuh bae pamentana dikuburna teh dipipir. Ari geus beres roes mah sararea teh ngariung terus Jang Sirod amitan maksudna rek balik bae terus kabeh sasalaman. Cungcungna sakali sewang wilujeng kantun ka Kebul, tapi waktu jeung Nyi Epon si Kebul teh sasalaman pok manehna ngomong kieu. Nyi Epon sanajan akang di dieu tapi Nyai mah di Bandung kaasup bawahan Andir. Dumukna di hiji kampung anu seueur tangkal cariang. Pantes lamun diserebut eta teh Dungus Cariang.
Kitu keterangan si Rod waktu ditanya ku akang, atuh akang mani atoh sabab boga panganjangan. Nu matak akang nyuhunkeun putra Nyai di kuburna ngahaja di tempat akang. Ngara akang mindeng nyekar keur laporkeun ka Nyai. Sabab dina hiji waktu akang teh arek ka ditu ngahaja arek nganjang bae. Sugan pareng aya milik nyiar keusik manggih serah dialungkeun kana Nyiru. Nyiar istri manggih randa disuhunkeun para nuju. Antosa Nyi Eponnya cek si Kebul bari netep. Waktosna kabujeng se pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.